Kasugri kaum dangu. Ejuna jukut dina wanci isuk saleger lir anu hayang nembongkeun ka bunga. Dina tungtung dauna pating gurilap cai ibun lir inten kasorot ku cahaya panonpoe anu karek medal ti belah wetan. Luk saware cai ibun maruragan. Kadupa ku manuk piit anu euteup kalebah dinya. Geleber manuk piit hiber deui mawa salambar jukut garing keur pisayangeun. Treup euteup dina tangkal cengkeh anu aya di buruan hiji imah panggung anu kawilang nenggang ti imah-imah sejena. Teu jauh tina tangkal cengkeh, saurang aki-aki anu buukna geus bodas kabeh anteng ngoreh-ngoreh durukan runtah. Aseupna mumbul kaluhur sarta sakapeung luak leo katebak angin. Bah, goreng peuyeumna tos asak. Saurang wanoja ngelolkeun sirahna tina lawang panto. Tetela eta wanoja teh daya lian Neng Mirah. Bawa ka dieu nyi kagok keur ngeunah si Duru. Tembal eta aki-aki anu tayalian Bah Samad tea. Teu nembal Neng Mirah koloyor ka jero imah sarta tekung silila oge geus ngurunyung deui mawa goreng peuyeum anu diwadahan dina piring seng. Teu tingalun cai entehna oge Bah Samad siga nu ngeunah pisan. Ngadahar goreng peuyeum tari sakali-kali diselang ku ngargot cai enteh anu rada ngebul keneh. Engko patu bisi beakeun. Bah Samad ngasor-ngasor piring seng. Mangawe ku Abah saepkeun abdi mah tos warareg. Ari hidep kunaon. Katemponya ku Abah ayeuna masuk loba hulang-hulang. Pasapeuting oge geuning. Di tempo teh keur anceng we ngalamun di teras. Di geroan oge teu nembalan-nembalan acan. Basawangnya Abah teh nyalukan abdi. Aduh hapunten pisan atuh Bah. Teu kakuping. Neng Mirah siga anu reuwas. Nyari ku kitu teh mah da eueuh keperluan. Ngan Abah mah melang we bisi hidep kumaha onam. Sugan eta kunaon atuh hidep teh sok balaka ka Abah.